Waktos Syekh Ahmad Kanji nuju abdas aya keretek dina manahna yen torikohna Sayyid Abdul Qadir leuwih dipikaresep tibatan torikoh sejena keretak Syekh Ahmad Kanji kitu teh kauninga ku guruna Syekh Abi Ishaq Maghribi. Saur guruna nyaho maneh martabatna Sayyid Abdul Qadir. Saur Ahmad Kanji hanteu. Saur guruna Sayyid Abdul Qadir teh kagungan 12 sifat. Lamun lautan dijieun mangsina, tatangkalan dijieun kolamna, manusia jeung jin jeung malaikat anu nuliskeunana tangtu moal katuliskeun sahiji sifat oge. Barang Syekh Ahmad Kanji ngadangu cariosan guruna kitu teh, anjeunna banget mahabbahna ka Sayyid Abdul Qadir, sareng banget ngarep-ngarepna palai ulah wakaf pupus upama teu acan lebet kana torikohna. Dirinya teras anjeunna angkat ke Baghdad, barang nembe dongkap ka hiji gunung di jajahan Ajmir. Anjeunna mendak hiji wahangan, teras abdas, 100 abdas teras netepan, 100 tepan anjeunna teras kulem. Dina kulem anjeunna kasumpingan Sayyid Abdul Qadir, nyandak mabuta beureum sareng sorban hejo. Teras Syekh Ahmad Kanji ngadeg ngahurmat ka Sayyid Abdul Qadir. Kadieu sing deukeut saur Sayyid Abdul Qadir. Teras Syekh Ahmad Kanji nyaketan, teras makuta beureum sareng sorban hejo teh dianggupkeun ka anjeunna. Saur Sayyid Abdul Qadir, "Hei Ahmad Kanji, ayeuna mah maneh geus jadi anak murid kaula, jeung maneh geus jadi tina satengahna rijalullah." Les deui Sayyid Abdul Qadir teh henteu aya. Barang Syekh Ahmad Kanji gugah makuta sareng sorban aya dina mastakana. Teras Syekh Ahmad Kanji syukur ka Gusti Allah, sareng teras bulih deui ka guruna nyarioskeun lalakon sareng ningalikeun makutana. Saur guruna, "Hei Ahmad Kanji, makuta jeung sorban kaberkahan pikeun maneh, pohara maneh dipika asihna ku Sayyid Abdul Qadir, jeung ayeuna maneh jadi pangunjulna wali." Teras Syekh Abi Ishaq Maghribi ngalap berkah nganggo makuta sareng sorban tea, dirinya dipasikeun deui ka Syekh Ahmad.